Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng peting sadayana dina kasempatan ieu abdi bade nyarita hiji dongeng anu judulna Leuweung Karamat. Cerita ieu henteu ngan saukur matak resep, tapi oge ngandung piwureuk anu bisa dijadikeun pangajaran dina kahirupan sapopoe. Kukituna sumangga urang sami-sami ngadengekeun kalayan hade. Baheula di hiji lembur aya hiji leuweung anu dingaranan Leuweung Karamat. Leuweung eta kacida dihormatna masyarakat sabudaran sebab dipercanten aya roh karuhun jeung makhluk gaib anu ngajaga eta alam. Jalma-jalma percaya saha wae anu ngaruksak atawa ngotoren eta leuweung bakal menang balesan. Kusabab kita warga henteu wani nebang tatangkalan sakahayang moro sasatoan kaleuwihan atawa ngomong kasar di ditu. Tapi aya saurang nonoman anu sombong jeung henteu percaya karena carita eta. Manehna asup ka leuweung nebang tangkal gede komo ngaganggu kasepuhan eta tempat. Balu karena manehna leungit di leuweung jeung henteu kungsi balik deui ka lembur. Di harita masyarakat leuwih percaya yen Leuweung Karamat teh nyang kudu dijaga tur dihormat. Kitu caritana dongeng anu judulna Leuweung Karamat. Mugia tina dongeng ieu urang sadayana tiasa nyokot piweureuk yen alam kudu dijaga jeung dihormat ulah diruksak saukur pikeun kepentingan sorangan. Hatur nuhun parantos ngadengekeun kalayan hade. Mugia aya mangpaatna keur urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.